iya was anjir lamun teu apa kana kopeahna ju jebet tuh aing untung apa kopeahna loba kupon togel haling jang Darya goblok Darya kai aya naon jang lain aya naon eta si aing mentong hareupeun aing heunaha teh nyot aing ngagubuk naon abang boga rezeki naon sia ning eta boga kado lain kado cinta teh buta mayar temanang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa apa cenah pada satia hajar badai kumela geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa apa dina lagu boleh kita kompak dina lagu boleh kita seiya dan seirama tetapi tetap kamu musuh aku juga yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan he orang yang bangetnya juga cangcut goblok cangcut iya 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 di benang karasa iya di benang deui karasa iya di benang bae aji dalieur iya iya wah getihan kutaka mung serat gitu getih no eta euy mana getih eta buta dia ale-ale apa api-apina ya api-apina sidik ale-ale atawa panta sidik Hanas aing tadi kabidan naon kabidan eta mariksa pamajikan kereka kandungan puluh itu meureun aing lamun maot teh anak aing jadi anak yatim ya ulah tapi resiko aing dilakonan sabab kaula geus janji pikeun ngabela nagara jeung bangsa ngan aya geunahna meureun aing lamun maot teh geunahna kumaha eta lain naon aing loba hutang ka Bang Emo aingan atuh wah kabayar bae hai para denawa ka dieu sae bangga ya ka kasih bangga bagus Gusti bukan tapi kalangan pikan teh mau teu ngomong teh ni nurug tu goblok gitu ngabelejeng gitu ngomong teh cik nyase keur makieu teh mohon Gusti supados tereh we tereh naon tereh gajihan iya ngomong demikian nyerenteng gitu pasukan geus siap boros bes beres bos lain boros bes mohon punten tibalik kita rusuh wae atuh lain maneh rek perang teh jiga nu bunga abdi mah Gusti naon tah bunga Gusti naon tah gara-gara nama tepira gitu Gusti naon tah naon tepira pun bojo teh kabdi tengah lawan didagor kulingis lain tepira itu eta mah dalengeus kurang ajar bukan pamajikan teh nya kurang ajar kumaha pokoknya mah pun bojo mah Gusti ada uang abang disayang uang abang ditendang jadi punten ya abdi jadi curhat nya
Teu naon ya curhat mama nah si teh Ingat minang sare di pom saya sama tuh. lain naon Gusti pun bojo teh aduh nya anak ka abdi teh lamun abdi mawa duit gede kakaranya Doanya. pun bojo mah Karek mas. nya lamun abdi nyanak duit ageung mah wah punten bujur teh dicentang-centang Marukana eta. punten nya joroknya naon susu gede wawal-wawal Marukana eta teh. tet kitu tah lamun abdi nyanak artos ageung mah eta geus teu mawa duit Ribu. boro-boro nanya Gusti mikeun cai oge dialungkeun teu direret-ret acan abdi datang teh teu heulakeun teh nanyakeun duit tong kitu sia gibah ka pamajikan teh sawios da kasalina wungkul da main lapaleun Ieu mah curhat ieu mah. dia mah curhat nu mata abdi aya wani perang oge abdi teh yang pae Bae geus kumaha lamun ku batu rek dikadek nyanying cet Cet pasti atuh dari sia teh ongkoh yang pae da sieun aya kitu mah itu Gusti pun bojo mah abdi mah lieur pun bojo nya borokana kumaha lamun abdi teu mawa duit wah boro-boro dangdan Wah, tarang. awak ge buladig baju ge urut baligo nah urut baligo da di tukang teh aya di tulisan itu teh cobros nomor 18 anu baheula geuning anu dewan eleh teh anjing gitu Gusti pun bojo mah ampun gitu marukana kumaha Gusti nya abdi teh hayang boga pamajikan solehah teh mah raos nya komo pandayan hari ibu nya Gusti nya heeh abdi teh hoyong boga pamajikan anu solehah nya ibu naon Ibu Kartini nya hari Ibu Kartini semohon jadi istri-istri teh kada solehah juga Ibu Kartini apa ngadang mah buku teh dari gelap terbitlah terang Habis gelap. nya jadi mana istri solehah teh kumaha wah istri solehah mah Gusti abdi bade angkat nama teh aduh dicium tarang abdi teh Itu cita-citana teh. romansa romantis ejing le romansa nya bari angkat ka itu didoakeun Cium tangan. nya cun tangan ini calaki can leungit mah can asup ka jero imah salaki leungit bos ka imah jepret panto dikunci bisi lalaki laun asup deko salat duha aduh nikmat boga pamajikan gitu teh pamajikan abdi mah lain naon abdi ini teh manehna teh momotoran Kadon nyeblak nih. nyeblak jeung tatangga ngariung like TikTok we komo pun bojo mah jadi koordinator Bang Emok Ketua reku pamajikan teh. Persib Wah. bapak maneh sumohun ka Persib teh wah pun bapak mah Gusti nonton wae kapungkur di Siliwangi. stasiun Siliwangi Ion. stadion kapur rumah stasiun eta teh stadion ngaran stasiun Dibalik. Gusti mah so tahu sia nu salah goblok Eta ngomong dibenerkeun di situ mah. Kesalah teh. bapak abdi nu nyadosna ge Gusti mah moal apa Ya ada budak budana. Radenge situ. jadi bapak maneh pun bapak mah wah gitu Gusti komo pun biang mah aneh pun biang nya pun biang mah aduh Gusti ka Persib teh kamarna ieu mah dicet jadi biru Ya. kamarna teh Karebetan we bendera Peking situ mah. posterna aya di dinya biru Persib dahulu 3-2 Eta. acuk nage sadana biru lomari biru spray biru Biru eta. Bendera Persib. ai celana jero teu apa dican pernah noong pun biang mah kitu wah pokona mah pun biang mah ka Persib teh wah luar biasa we nya alus ai aki tah aki oge Persib Wah, turunan. Persib oge hari Nini tah Nini mah Juventus Ya, Mahiwal.
Nah syete nini teh jadi Juventus nu matak nini eta mah tadi aku abdi dicoret tina kartu keluarga ge anu teh jadi ku nini ku si eta ge aing mah sabab jauh-jauh abdi resep Persib manehna Juventus dalam mun abdi aya hari tangis aya mah diajak kelut nini teh kitu Gusti ari Gusti osok main bola ari baheula mah osok baheula mah osok ari ayeuna tara main bola tuh olahraga nah ada olahraga main bola wae sia teh lempang lari tinju olahraga numutkeun jisim abdi olahraga hiji-hijina main bola margi dina olahraga main bola mah komplit kumaha sok dina main bola mah aya tinju tapi dina tinju moal aya main bola maksudna kumaha sih dina main bola aya tinju eta nu gerelut eta teman gerelut teh tinju aya heueuh tuh abdi mah nu matak main bola supados ieu reug-reug jadi ayeuna mah tara ai mandi bola mah kan tos panginten naon mandi bola ya baheula mah pernah keleutik oh jadi pernah mandi bola pernah tapi bade naroskeun dupi mandi bola eta ngangge anduk henteu bawa sampo ku sia goblok ya bener teuing banyak mandi bola make sampo make anduk pun bojo menyenak panyiuk jadi mandi bola teh disiukan tuh di kantongan di bawah balik we bangsat majikan sia mah kitu Gusti abdi mah pokona mah ku Persib beduka kumaha lah nya Gusti uning naon kantos umroh teh acan naon ka Mekah kantos acan atuh ka Mekah lah da Gusti mah seueur artos naon umroh sanes meser korma coba eta goblok korma mah teu jauh-jauh di Mekah teh di deui aya Gusti mah teh acan uninga aya korma muda ai korma muda teh nya korma muda ai muda teh ngorak korma ngorak muda teh ngorak nah naon berarti teh apa atuh korma muda mah hejo kene atuh kesed mah kesed ngan hasiatna kumaha efekna lain korma muda mah nah naon pokona wah babaduga tuh kumaha sih teh korma muda jadi kekerepekan gitu pokoknya mah Gusti palamun mineng ngadahar korma muda cek awak teh setruk hese nya ngajelaskeun aing pokoknya mah polontong ngajak gelut ka aing Allahu Akbar jijikana gelut pokoknya mah Gusti korma muda mah pokoknya mah kejantanan pokoknya mah aja itu pengaruhna teh maruka ieu teh naon anjir hese nya banyak wae kudu dibubur teh bahasa teh paur harewosan atuh naon abi bade ngarewos bios sok punten nya sok upami urang mineng ngadahar korma budak tanggukeun sia teh naon ngaretakan jeuli anjing jero weletan sia eta amis Gusti ieu eta mah semu hayang punten ya korma muda mah Gusti dah asli na demi Allah parokana eta teh wah abdi mah Gusti pangaruh korma muda ti tabuh 7 wengi kudu ki ka 8 enjing-enjing teu liren-liren pun bojo dugi ka UGD nah kehabisan cairan kakuras cicing budak leutik mau nyaho goblok sing ngajedog dehidrasi kekurangan ion aya budak kilu seuri teh boga pernah seumur kitu teh ya abdi mah kantos imanya nyobian mah saminggu nuang korma budak sadinten 2 kali sakalina teh mam 2 3 da sunah
Oh, tilunya. tuluy saminggu teliren-liren kumaha efekna Gusti nih abdi menyobaan mangu cai teu kuleungeun mangu cai teu kuleungeun henteu dikumaha kaitkeun ka si eta Ya, jam egang jeung naon lempang deui. eta teh kabawa ngajepret Gusti kana buja teh deg Wah, blong. nah deg da ageung Aduh. nu alitna prek wah Gusti abdi mah begat angkot tara kuleungeun ku eta we kieu si jalan deh baledogan kudu gelo Pasti ya. Orena teh toronton gitu. iya gitu Gusti selalu siapkeun pasukan sae mangga anjing mau balik datang sieu mau balik mau Oleh kumaha atuh? sugan teh mau nyusul si jurig tadi nama hayang tenang hirup teh aing hayang genah teh ceulih hayang mata datang sieu mah kolesterol naik deui da yeuh Nah kunaon atuh si eta? kunaon panyaho budeg anjing Poting cager di dia. dah nepi ka kiamat ge mau cager-cager budeg anjing centenya budeg aduh api-api ngalamun padahal dina ceulina teh guru aduh budeg anjing budeg Sokul ketek aing nanyakeun kumaha? saha nu maot anjing Biasa kayak gitu. babaturan bapak maneh maot ubaran ku tutut hakan ku sia tutut jeung galeungna garaja tempogra ayeuna hayang seuri teh nyangakeun si mah pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh cek aing oge nya sakit tu tarik kulan aduh Gusti tong dijawab percuma mending meser obeng we keur naon obeng rajok ceulina tuman bina-bina teuing atawa soder nyangakeun simah pangabaktos Gusti ae ditarima sia teh naonana iya naonana kacocokan naon si goblok aduh alah ketika aing merong minta tulung geranya merong Aning eta henteu. acan goblok gela tuh karena kedek cete gak ada merong kayak geranya yo ayo jangan malu-malu ayo dong aku menunggumu Bergeraklah. Elgio lihat mama ciluk wah Dia karana eta. Iya bener. Teu merom itu. ngarana Elgio bapana LPG anjing aduh nya aing manyahoan sok lalajo na YouTube aing teh atuh anjing sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke alhamdulillah sungut bau bangke alhamdulillah atuh pan urang teh kamaritos lebaran minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum saruangan aing mah lain nanyakeun eta sungut sia bau bangke is bapada manusia mah ku saling hampura ulah nepi ka urang teh nuhun sungut sia bau bangke alhamdulillah cager manuhun alhamdulillah Coba. lain cager sungut bau bangke insyaallah ke abdi nganyangka itu insyaallah tenang
tenang segala rupa oge urang teh kudu dipake kasabaran jeung katawakalan nya bagja damang cager sabaraha poe di rumah sakit cager anjing Kumaha kadengena sih eta? Wida teuing bulan Jumohon Kotang tos aya kene Gusti Orson aya nya kongguan aya kongguan nganjelona ranginang nya naonana Jumohon oh tah kitu mohon alhamdulillah naon Jumohon eta pisan resepna ka maneh teh kitulah ngadukung kana segala rupa bulan Jumohon nya naonana eta pisan kitu hiji-hiji narosna belir ya eueuh nu nanya anjing Jual hiji-hiji. diuk di tukang diuk bulan teu ngomong tah kudu ngomong madengkeun Gusti Eta hakan Gusti Eta bulan Gusti wayah kieu aya ambulan naon nah ambulan teh bau waduk jika mau pasien mentret bujur aing anjing medut udah bina teuing situ urang teh bade ka mana nyeran nyaeta urang terek init ka Gunung Suela bade naon urang perang perang nyaeta Prabu utawi Arya Kumbakarna teh bade ngalawan Batara Rama siap salaku pasukan jae mangga geuningan urang terek perang tenang jagong nama ti aing perang aja yang jagong udah bina teuing bisa nggak melengit takbiran kene meureun ayo urang pada lomba mangga bejaan sarya Wah, di kaleng. mana nyaa kai lain nyaa anjing benerkeun aing solehah eta jelema lu